Sallallahu ala Muhammad. Wa kana sababu taubatihi annahu kana yawman min al-ayyam kharaja ila sayyi fa nazala manzilan wa basata as-sakrata liyakula ta'ama wa bainama huwa kadzalika ja'a qurabu wa akhadha min as-sakrati khubzan biman amrihi wa tarafa hawa fata'ajjaba Ibrahim min dhalika wa raqiba farsahu wa ta'ama ila khalqil tayr hatta sa'ida Allahu ila jabali wa qaba an Ibrahim fa sa'ida Ibrahim aidan al-jabal bi talabil qurbi fara'a min ba'id dhalika al-qurbi falamma dana Ibrahim ra'a al-qurbi fara'a Ibrahim rajulan mashdudan bil habli muttaji'an ala qafahu falamma ra'a Ibrahim dhalika ar-rajul ala hadhihi halati lazara an farsihi wa ala amshidadahu wa sa'ala an alihi wa qassatahu faqala ar-rajul inni kuntu tajiran fa akhadhani quta'u tariqi wa akhadhu makana ma'in al-mami. Ceritakan dengan menjadi kaya anu 48 tadi ya hadis nomor ke-8 mingguan kemarin bahwasanya orang merasa hariwa, orang merasa kedu, orang merasa pusing, orang merasa bibir karena perkara urusan rezeki. Makin namina rezeki orang harus dari tabungan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakumaha dengan saya yang meratus ceritakan Nabi Muhammad. Kata Milan dengan dia jadi kaya, mudah-mudahan dia jangan tiba pelajaran bikin kurang dina menyikapi dia seperti urusan rezeki di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan ceritakan jadi kaya dialami urusan serius ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminah Syekh Ibrahim bin Adham diceritakan dia jadi kayaknya menceritakan sebab-sebabnya tobatnya seorang ulama Allah namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham itu masuk di setiap cerita itu memang luar biasa, karena dikayai sangat-sangat luar biasa. Dina hiji waktos Syekh Ibrahim bin Adham anjana keluar di bumina dengan tujuan mereka berburu. Jadi kharaja ila suhidi, maksud Syekh Ibrahim bin Adham itu hiji waktos keluar di bumina tujuan mereka. Fanazala manjilan wa basata as-sakrata liyakula ta'am. Pantasnya jamin rek moro itu pasti kebetulan. Ya Syekh Ibrahim bin Adham itu bekal roti dan wadahna. Seketika Syekh Ibrahim bin Adham pergi ke tempat pamoroan. Beliau membuka bekalnya, dibuka timbelna itu cara orang Jawa si timbelna bekal itu dibuka. Diamparkeun wadahna disimpen rotina. Fabainama wa kadzalika ja'a qurubun, seketika eta bekal Syekh Ibrahim bin Adham dibuka. Bekalna tiba-tiba sumping hiji makhluk Allah, manuk gagak qurubun, hiji gagak itu datang yang perkeun ka Syekh Ibrahim bin Adham. Tiba-tiba eta gagak teh wa khala min as-sakrati khubzan bimang qorihi, tiba-tiba eta roti na Syekh Ibrahim bin Adham itu dipacok ku eta gagak. Dipacok ku eta gagak lajeng dicanak kiper nya wa qarofil hawa'i, dicanak kiper keluar. Kebayang gitu ya bekal ngan sakitu-kituna dipaling mana gitu ku gagak gitu. Fata'ajjaba Ibrahim bin Adham, sehingga Syekh Ibrahim bin Adham itu merasa kaget, takjub gitu ya. Jadi fata'ajjaba itu merasa kaget, luas gitu ya, kaget. Ngaraos kaget, sabab eta roti ku eta gagal.
Lajeng jadinya Sayyidina Ibrahim waraqib farasahu wa dhahaba fil qair. Akhirnya Sayyidina Ibrahim begitu ningali roti yang paling ke taman gagap, anjeunna langsung naik ka kudana ukurkeun eta gagap hiber. Gagap luhur hiber Sayyidina Ibrahim dihadap kuda pakai kuda gitu. Sehingga hatta sa'ida al-ghurab ila jabali nepikeun ka eta manuk gagap teh budak-budak Sayyidina Ibrahim bin Adham teh hiber ka luhureun gunung. Hiber ka luhureun gunung. Tidinya Sayyidina Ibrahim tidak menyerah. Ini budak kita mana? Tuluy di budak tiba-tiba waqa'a an Ibrahim. Tiba-tiba eta begitu Sayyidina Ibrahim dugi ka puncak gunung ya. Mudah kita manuk gagah mamawa rotina papatukna bimang qariin papatukna di bawah gitu. Tiba-tiba manuk gagahna ngaleungit tuh dari pandangan Ibrahim bin Adham. Akhirnya beliau merasa susah, roti kami leungit. Sedangkan bakal qariin bukan dari mereka. Begitu Sayyidina Ibrahim jadi ngalih kana eta manuk, teka tingali ke Sayyidina Ibrahim, Fasohida Ibrahim, Maidon al-Jabal al-Iqla bil-Qurub. Akhirnya Sayyidina Ibrahim turun naik ke puncak gunung pangluhurna. Maksud yang tujuannya itu sugan manuk gagah kita kapaki. Diudah tuluy ka gunung. Begitu diudah ke gunung, qara'a min ba'idin dari al-qura. Falamma dana Ibrahim ternyata bener bae eta manuk gagah teh aya di puncak pangluhurna gunung. Katingali ku Ibrahim aya. Ya. Katingali ku Ibrahim itu akhirnya dicaketan ku Ibrahim teh kitu nya di deukeutan falam madana Ibrahim al-ghurab. Di deukeutan hiber. Di deukeutan teh hiber kitu nya. Fara'a Ibrahim rajulan masyhuran bil habli. Ketinggali di kejauhan manuk ayah gitunya begitu di deketan Syekh Ibrahim manuk hiber manuk leungit Syekh Ibrahim manggih hiji lalaki di talian posisina mutojian ngigir ya, jadi diringkus manuk leungit manggih lalaki gitunya lalaki diringkus bari beureuna nya ngigir mutojian ala qafah. Falamma Ibrahim dari kaum ala hadhihi halati seketika Syekh Ibrahim ningali ka eta lalaki lajeng anjeunna lungsur di kudana. Ya, lungsur di kudana wa halla syidadahu lajeng dibuka eta tali lalaki teh keur diringkus dibuka dilaanan ku Syekh Ibrahim. Ya. Saantosna dibuka wa sa'ala an halihi wa qassatahu akhirna dibuka eta talina ku Syekh Ibrahim eta jelema ditanya gitu. Lajeng eta lalaki akhirnya menceritakan sebab-sebabna anjeunna di talian nepikeun ka aya di luhur puncak gunung gitu. Lajeng didongengkeun ku eta lalaki bahwasana saur anjeunna ya inni kuntu tajiron sanyana kami teh tukang dagang gitu cek eta lalaki teh nya. Ieu kami teh tukang dagang ya. Ketika di perjalanan kami dibegal, utor itu begal, kami dibegal di perjalanan gitu. Wa akhadhu maka ma'i minal mali semua harta bawaan abdi, barang dagangan abdi cerita lagi dibalik dibegal, dibawa kabeh, dirampok gitu. Bahkan wa qataluni wa syaduni wa qarahuni akhirnya kami nya ditalian, diparagasa, disiksa, dipikeun ka dipaehan. Nya kami teh ditalian dipicieun ka luhur puncak gunung ieu gitu. Bi hadzal qadihi wa sallallahu sab'ata ayyamin wa sallallahu sab'at banyak. Cek Syekh Ibrahim kami teh di dieu teh geus 7 poe. Jadi eta jalma lalaki itu tukang dagang teh kitu nya aya di puncak gunung teh sudah selama 7 hari. Aya di puncak gunung eta bari dina kaya kondisi anu di tali gitu. Ngan sedada jalma lalaki kula yaumin yaji al-qurabu bil khubzi. Ngan enggal poe ti mimiti poe pertama nepikeun ka poe tadi sok aya gagak datang ka kami. Euleuh di dada kami nganteran roti
diremukkeun ku papatukna dibuakan eta geger unggal poe nepikeun ka poe ayeuna dihitung geus 7 poe kitu. Wa yajlisu ala sadri wa yukassir al-khubza bi manqarihi wa yad'uhu fi famihi. Unggal poe eta gagak teh ngadiran roti kuring teh ngadiran. Wa ma tarakanillahu ja'ihan fitil kal ayam cek eta lagi Gusti Allah teu ninggalkeun kami dina kaayaan kondisi anu diikat di luhur puncak gunung dina kaayaan kondisi lapar. Jadi Gusti Allah teh eta lagi teh teu diantep sanajan aya di puncak gunung. Anu mana eta puncak gunung teh pimanangeun kitu bakal kapangi ku jelema, tapi ku Allah teu diantep. Itu diantap napikeun ka lapar gitu ya. Itu beres nyaritakeun kisah itu akhirnya faroqiba Ibrahim farsahu wa aradahu ya wajah bihi ila mawdi'il ladzi kana nazala bihi. Akhirna sa Ibrahim geus ngadengen carita eta teu loba omong langsung eta jelema lalaki dibawa numpak ka kudana sa Ibrahim dianteurkeun nepikeun ka imam. Tah sababiah tidinya wataba Ibrahim bin Adham saya Ibrahim tobat ka Allah ya. Tobat ka Gusti Allah wa raja'a ila Allah taala wa naza'a siyabahu al-fakhirata saya Ibrahim ngalaanan ka baju kana baju kebesaranana. Jadi diceritakan pada saat itu saya Ibrahim itu adalah salah seorang anak kaya kondisinya kaya beunghar. Sababiah ningali kisah kejadian seperti halnya itu saya Ibrahim itu artinya melepaskan baju bibawana, melepaskan baju kebesaran itu jadi tinempungkeun jelema anu beunghar. Wala bisa saufa wa ataqu abidahu, bahkan para pelayan anu aya di mana ku anjeunna dibebaskeun dimerdekakeun kabeh. Ya, wa auqafa aqarahu wa amlakahu, semua harta kekayaannya beliau wakafkan untuk jalan Allah. Wa akhadha bi yadihi aswan wa tawajjahu ila Makkah bila zahid. Setelah hartana bangsa baju kebesaran zaman ayeuna pangkat beureunnya pangkatna ditinggalkeun hartana diwakafkeun. Anjeunna mah ngan nyanak tongkat nyekelan tongkat tujuan wa tawajjahu ila Makkah ya. Nyanak di tongkat dengan tujuan anjeunna niat rek angkat ka tanah suci Mekah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya dia perjalanan Syekh Ibrahim bin Adham itu adalah dari kota Baghdad. Di kota Baghdad ke Mekah itu kurang lebih 40 hari 40 malam lamun ditumpahkan onta. Lamun numpak onta itu. Selama 40 hari 40 malam Syekh Ibrahim menempuh perjalanan menuju kota Mekah hanya bermodalkan tongkat mukul ya, bila zadin tanpa bawa bekal. Wala rahilanta bahkan tetunggangan tetumbakan wa tawakkal Allah wala yahtam ala zadi wala yaqud ya'ikan hatta wasala ila Ka'bah. Anjeunna teu bekal teu mawana naon teu make tetunggangan modal tongkat pukul tapi yakin nekat rek hayang ngangkat menuju ke tanah suci Mekah. Dan ternyata ya hatta wasala ila Ka'bah, ternyata ku Allah eta Syekh Ibrahim di Baghdad ka Mekah itu nepi bahkan tidak dalam keadaan kondisi anu kalapahan kasusah perjalanannya. Banyak dirinya sebegitu tugina Syekh Ibrahim pergi ke kota Mekah wa syakara Allah taala, beliau bersyukur kepada Gusti Allah wa asna alaihi, puji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Malahan di Al-Qur'an Allah madawu wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi wa ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Sing sahaja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah bakal dicukupkan. Innallaha balighu amrihi, saya terusna Gusti Allah nyadarsakeun kana segala urusanana, ngajarkeun keun siap segala urusanana kana kakawasaanna kana perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu biasa ngadegikeun segala urusan bubuk tos kakawasaan Gusti. Maksud dina jadi kaya, ngajadikeun sebagai ibrah pelajaran ilmu. Artina teu aya istilah fungsi, teu aya istilah pusing, naon kudu dipusingkeun
diujikan naon kudu diujikan dina saperkara urusan rezeki. Hanya satu modalna, semakin urang menyaket ke diri urang geus ke Allah Subhanahu wa taala, maka didinya jaminan Allah wa huwa hasbuh, didinya Allah bakal dicukupan. Ngan hiji modalna takwa, tawakal Allah. Tapi artinya kan tawakal itu lain arti urang cici dengan gerakan suku dalam bentuk dia nikmat ya Allah, dengan gerakan daya dan nikmat ya Allah, dengan gerakan pikiran dia nikmat ya Allah, dengan gerakan hati orang ya tadi nikmat ya Allah. Lu penting ngagerakan suku, ngagerakan leungeun, ngagerakan hati, ngagerakan pikiran, ngagerakan lisan, diniatan ketika itu urang ikhtiar di jalan Allah, didinya bahasana tawakal Allah wa huwa hasbuh, makanya kita Allah bakal dicumpon. Bisa ngagerakan suku jeung ngagerakan leungeun gerakan. Bisa ngagerakan pikiran gerakan. Bisa ngagerakan hati gerakan. Bisa ngagerakan lisan sekalipun itu digerakkan dengan tujuan ikhtiar harus. Bila sabakar urusan rezeki, Allah yakin bakal dijamin. Buktina tuh geuning eta jelema ge anu ceuk kasar nama gitu lamun udah pikiran urang saha manggihan eta jelema di puncak gunung di Italia. Mungkin muncul urang teh mah geus guna pae eta jelema, tapi ternyata ku Allah teu diantep. Berarti aya sesuatu anu dipilampah ku eta jelema dina kaya kondisi anu di Italia. Naon? Masih kene bisa main ngagerakeun ajan sukunan gerak, leungeun gerak, tapi yakin lisan gerak, hati gerak, pikiran gerak, disaluyupkeun diselaraskeun eling ka Gusti Allah. Ternyata ku Allah digerakkeun ka manuk jalan-jalan manuk gagah. Hiji waktu eta manuk gagah kuna amprok datang malik roti jalan-jalan Nabi Ibrahim, akhirna nunggu ada Ibrahim nepi ka eta jelema itu rencana Gusti Allah begitu luar biasa. Maka tidak ada alasan bikin dijajal mah bingung ngan rezeki kudu ka mana. Ieu hate teh gerakkeun. Sakira geus teu mampu suku gerakkeun. Geus teu mampu leungeun gerakkeun hate. Geus teu mampu nggerakkeun hate gerakkeun pikiran. Geus teu mampu nggerakkeun pikiran makanya teu bisa ngomong la ilaha illallah, teu bisa ngomong ya. Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ucapkan kalimat-kalimat tasbih. Ini ziarah Allah ya. Seperti halnya cariosan Abah Anom Sudialaya gitu kan, beliau itu ya ulama ahli Torikoh gitu kan. Memang notabene beliau itu senantiasa ngawurukan didik ke setiap muridnya itu melalui zikir ya. Kata beliau itu mengurang daya zikir Allah mesti persiapkan yang segala apa. Artinya ya, itu sebagai bentuk kurang ikhtiar karena Allah mampu orang itu lakona ya. Aya kene suku mampu gerakan, aya kene mampu naleungeun gerakan. Dina saraya urang teh lain neangan rezeki dari rezeki mah geus dideangan, geus disiapkeun Gusti Allah. Artina urang tujuanna rek nyampeurkeun mudag sangkan eta jadi berkah ke urang. Supaya jadi berkah. Lamun teu digerakkeun mah gitu ya, teu digerakkeun gitu dia pasti dia yakin ku Allahnya, Gusti Allah maka maha kawasan, maha mikawas, maha mikasih. Jadi kasih jadi pilah-pilah Allah di dunia ya. Artinya sa diberekeun ku Allah jadi milik. Nah, rek usaha, rek usaha itu mustahil usaha kondisi aya jelema moal aya mungkin kalapahan. Ku Allah bakal dijamin. Itu ya. Seperti halangan kisah-kisah kamari itu Masya Allah luar biasa. Hiji hirupna dhuwur, hiji hirupna di dasar laut, tapi ternyata aya ikatan dihubungkan ke Allah. Akhirnya saling berkesinambungan, mere manfaat satu sama lain. Ya. Filosofi akan itu berangkat ke ningalian cak-cak yang itu di dahareun anak kami bercoba cak-cak rasulah Gusti itu aja bisa. Aing mangan saukur cicing di tembok karaya apa sedangkan akan kami mau gajah yang saya berkamana wae lamun cak-cak pikir-pikir itu bekal cak-cak. Mulai itu ya. Nah ieu urang jelema mustahil Allah diangkat. Boga suku, boga leungeun, boga hati, boga pikir, boga lisan. Ngan modal gini takwa tawakal. Artina teu ngurangan kana nilai-nilai ikhtiar hidup urang jalan. Cuma tetap mungkin aya ka urang makin punya kerjaan Islam kudu aya perasaan bisa ngabedakeun. Ibarat ayeuna punten-puntennya sering kitu kukuring senantiasa sok emokeun.
antara jelema nu daek ibadah ka Allah jeung jelema antara ibadah ka Allah jeung jelema nu belah betok ibadah ka Allah. Nu kuduna paling dibedakeun itu sih kuring terus ngalenyepan mana filosofinya seperti halnya tukang parkir. Seperti halnya tukang parkir datang motor ke parkiran ketitipan kan? Ketitipan untuk boga motor gitu rek balik dari tukang parkir tadi bere duit untuk boga motor iya lamun ditanya dari boga motor mang mere duit ka tukang parkir teh dirasaan apa di dasaran rasanya rasa deuleu kawan biasa saya cenah murung berarti eueuh rasa kanyaah tukang parkir nanti hiji dua mungkin rasanya tukang parkir da usaha hubungan orang geus meunang motor didinya gitu jadi bere geus dibere gitu makan cul we gitu teh ibarat gitu tapi lain artinya Gusti Allah seperti halna jelema nu boga motor mere rezeki ka tukang parkir maksudna ketika segala sesuatu lamun aya di dasar punya yang rahmat mikawlasna Gusti Allah itu bakal beda gitu nalika dipastikan nikmat ku Gusti Allah jeung rahmatna jeung ridho itu bakal beda sabab eta mah timbul tina ridho Gusti Allah beda dina bibikeun cur baik malayo itu membedakan antara kualitas sesuatu tapi ku jami anu daek ibadah dalam artian ibadah itu kan lain sholat ya lain puasa lain wirid ibadah kan sudah rutin artinya benar-benar urang teh nembongkeun ieu urang teh butuh ka Gusti Allah usaha urang butuh ka Gusti Allah urang boga amanah buat tanggung jawab keluarga daek wirid daek maloyong daek kotoran daek goblokan daek pemanasan ya daek angin-anginan sabab di dasar dina hatena ieu buat tanggung jawab ya keluarga ieu amanah ieu ti Gusti Allah majikan budak turunan dan sebagainya maksakeun kita itu bentukna nilai ibadah maka segala sesuatu ketika katakwa itu adalah bentuk nikmat di Gusti Allah ngarasana beda tambah soleh istri demikian keluarga tambah harmonis berkah karasa beda jeung pahala gede tapi ku Allah dibikeun itu semata-mata dalam bentuk ketinggal beda jeung ibadah dari dasaran punya jadi tanggung jawab minta amanah itu yang di dasaran rasa ambisi hayang loba jeung lobana hayang katingali yang gesina akhirnya kumaha katingali keadaan keluarga terasa hidupnya jauh tidak keberkahan keluarganya kurang terus anaknya budaknya teu katingali nilai-nilai budi kesolehan itu terkembali karena ini ayat bahwasanya tidak seperti proses rezeki dari awal Rasul itu yang dari awal Rasul itu menegaskan gitu kan di awal pun bahwasanya la tantamu rizki wa la yamna'u rizqukum an ta'ati bisa berqauli kita bulan kan bahwasanya urang musik urusan rezeki urang susah urusan rezeki bisa menjadikeun teu saeutik jalma ku sabab rezeki urusan rezeki jauh teu saeutik jalma pemikiran saperkara tina rezeki akhirna teu daek ka Allah jauh ka Gusti Allah padahal macam Allah ke wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mustahil sakabehna ge aya dalam dunia mah eta dijamin ku Allah di sini loba nu saeutik nu berkah dengan kabeh yakin bakal menang di sisi Allah. Karena membedakan kualitasnya itu kan cara menangkeun cara ngagapaina budak. Tak ulah leutik nanti usaha dagangnya puri. Ya waktu kesempatan geus ngagerakeun suku waktu urang geus ngagerakeun lagi waktu urang aya makin berkah gerakeun hate waktu putih gerakeun lisan waktu putih gerakeun pikiran waktu tujuan ngagapai keberkahan supaya mendatang katarima ku urangna itu gitu nya sesuatu anu dugi ka urang seperti halnya Allah disangatnya kajami-jami anu saleh Allah jadi dibikeun nyamanna dibikeun jeung berkahna dibikeun jeung ridhona beda kan dibikeun asa ukur mikeun itu sudah kompromis gimana di dunia tapi belum tentu kan mendapatkan saat di dasar pengalaman tadi jauh tidak nilai-nilai takwa.
Dikage ulah dugikeun ka salah tafsir jeung dina artian geus cenah tawakal we. Tawakal cek kurang mah antara tawakal. Jadi modal hiji yakin ini antara Allah tentang Gusti Allah. Selama itu naon bisa digerakkan di aya diri urang sebagai bentuk urang mewujudkeun rasa syukur kepada Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah diberi suku jak-jak ini bisa ngoleong kemana kan. Alhamdulillah ya Gusti pasilahkeun tanah kieu buat yang panahan sampai itu lisan gitu, pikir gitu, jadi digunakan. Yang ketika itu digunakan dengan seraya tujuan orang karena kalimat Gusti Allah maka rugi. Mungkade orang masih bisa ukur diponis dibatasi orangnya tidak masalah urusan rezeki itu lain artinya duit biasa angkat enak ini orang bakal dari puluh gitu kan upaya yang menang rezeki Allah artinya dalam bentuk kenikmatan. Gusti ya, di imam waktunya oleh-oleh datang ke dia muka-muka oleh-oleh ya. Bisa upayakan makan ke dia di imam tidak seri datang ke dia seri ya. Di imam macam itu pikiran dan sebagai datang ke dia menghadap loh itu adalah rezeki Allah. Cobalah untuk maksa ini dengan manfaat dan suku ya. Mungkin jam 11 tertarik pulang ya. Akhirnya kan alhamdulillah Gusti jadi pemberian sampai akhir ya gitu cek hati dari bohong nah syukur pak motor tapi kan artinya kan rezeki itu kan tidak dibatasi dengan urusan pengambilan kantos ya bisa mangi sering itu adalah kebahagiaan bisa mangi bagi ngobrol menanya rezeki mangi tempat pangkurhatan dan buka susah ya tadi rezeki ya, tuntungan akhirnya kan aku penilai apa yang susah coba tuh biasa luas susah rezeki tadi sarua ya ngerasa ya betul meninggal punya telepon urusan saranya meninggal yang harus mendesa sarua apa dulu ya itu ngawal kamu di Cina dagang yang menang sedetik jadi semua baik ya itu rezeki. Nah ketika pikiran orang muska ketika pikiran orang itu terus berpikir jauh lebih luas gitu, maka bakal beda sikap orang bakal beda, hati bakal beda gitu ya. Artinya segala sesuatu yang dibilang orang itu kok nggak jadi beban ke orang bahkan tuh ngerasa bisa tutup dulu nanti dulu loba sampai terlatih terbiasa. Masih ingat tadi dan mengarang-arang syukuran Allah dalam mengucapkan begitu nerima duit alhamdulillah Gusti alhamdulillah gitu ya bersyukur jak-jak ini bisa alhamdulillah itu bentuk bersyukur kepada Allah. Terkadang jami itu gitu mikiran sesuatu anu mungkin selama ia jangan pernah kabayangkan padahal Gusti loba katarima di Gusti Allah itu jarang disyukuran itu coba ayat kerja di awal tersehat ya tersehat coba lah bersyukur kamari mager-geri borong-borong kopi teh kudu paham bukan dia kan cuma diajak kita kasih pelaksanaan lain dalam taman cager tambah dia itu tiba sehat itu sebagai bentuk bahasa Allah yang tawakal Allah dan kelebahnya jadi yakin kalau Allah pasrah Allah dan makomna terulang bahasa tawakal dirinya itu sabisa mungkin ngamanfaat kenal anu parantos menuju bahwa itu mari kita orang saya akhirnya diberi pikiran bergejala dan Gusti Allah tiasa ngobrol di administrasi tiasa ngiring ngawas tiasa zikir sesaat itu pindah tinggal ke mana muji syukur Allah alhamdulillah Gusti ya di paparinan itu momen-momen saya seorang syukur Allah nah kebukti cara itu akan semakin mudah ini perkara tentang urusan rezeki amprok neuli jeung arane asup deui kana pikiran perkara-perkara nu paling penting sing kabuka pikiran ulah nulikeun ka membatasi yang namanya rezeki itu hanya pada uang saja ulah jadi nu ngaran rezeki adalah duit baik jadi konotasi rezeki itu adalah bentuk anugerah segala rupi nu parantos menuju kata pikiran Gusti Allah itu rezeki jadi normal kene alhamdulillah
coba lamun bisa syukuran kepala badinya gitu karena rezeki dan sosial gitu maka mau langsung sama hari di malam kabayang yang duit baik udah buka sekolahnya gitu jadi di pikiran kita sekolahnya gitu dan jalan-jalan rezekinya gitu udah buka tuntutan bukaan gitu tapi coba lama dibukain makanya dia pun naon para alim ulama itu senantiasa diukurkan ke orang itu berbagai macam cerita hikayat dengan harapan dia jadi itu pelajaran jeung ulah berpikir kalau pikiran semodal kilo dari semua ulama yang sami semua orang itu punya kesempatan bagi karena makom anu mulia sami modal takwa namun si ari takwa teh nurut parentangan Gusti Allah diniatan ini sama istaqim nurut perintah Allah isupan mimpian kasar nurut perintah Allah ketika niatnya benar rugi karena hal yang sesuai dari hal berguna kadang-kadang nusok mata jadi ngarusakan itu ya nafsu orang lebih hati-hati kurang harus ngarusakan karena segala rugi ketika diniatkan semata-mata ya imtisal awamirillah nurut bukan perintah Gusti Allah semua urusan beres niat rek sholat ini saya niat nurut perintah Allah niat ngaji nurut perintah Allah kasar nurut perintah Allah bahwa hasbuhu Allah biris ku Allah dicukupan senantiasa orang upayakan namun bisa dilakukan masalah loba jeung teu kita kembalikan hati orang lamun hatena pinuh ku ambisi loba ge asa saeutik tapi lamun hatena pinuh ku nilai-nilai kasayan saeutik ge penting maneh loba ge berkah daya merupakan yang terakhir tina hadis nomor salapan diriwayatkeun ku sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala suku wangi hadirin sadayana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya sababiana ieu pangausan mudah-mudahan urang sadayana ditampilkeun urusan orang Allah Subhanahu wa taala lantaran doa sasaran daras awas saya kesempatan mulia senantiasa segala cita-cita harapan orang lain di dunia atau di akhirat kemudian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang seperkara tentang urusan rezeki yang Gusti Allah memberikan rasa jembar hati orang sadayana. Dan ini bisa parkir lain ukuran loba yang saeutikna, lain ukuran mahal jeung teu mahina, lain ukuran mahal jeung murahna, tapi ukuran berkah jeung teu berkahna, ukuran bersyukur jeung teu bersyukurna, urusan tawakal jeung teu tawakal. Sakitu urusan rezeki. Pikirkan loba jeung saeutikna mulai pikirkan mahal jeung teu mahina kalau kacapekan hatena ya pikirkan hayang loba puntuna teu daek datang pikirkan saeutik nu aya kabur penting aya orang berpikir teh kumaha carana urang bisa manfaatkeun naon aya di diri urang sakamampu urang sukunya pake dengannya pake pikirnya pake lisannya pake hatena pake kata kunaon ulama itu sok aya di antara yang beunghar baca wiridan yang beunghar baca wiridan ternyata itu tak kaitan tadinya ya mereka kesempatan lain dina waktu berat nanti urang teh nama gawean aya beunghar teh ya teu beunghar dina harta yakin beunghar ku Allah hatena itu geus beunghar sagala-galana mata aya zikir A zikir B zikir C tujuanna saha ulama lil aghniya ya pikeun beunghar pikeun anu zikir itu enggak salah sebab zikir ge perlu dikeun tenaga lisan tenaga pikir tenaga hati diniatan nurut parentah Allah bahwa Rasulullah bakal dicukupan ngan anu ngabedakeun kadar keyakinan jeung mantep tenang mudah-mudahan lamun nabi keyakinan memotivasi atau jantan pengecut orang sadayana yang saperkara menyikapi nya dina urusan nilai kadar kifayah yang urusan rezeki mah urusan apa ada pikiran bukan penting sagitunya ulah sok punya rezeki tong di pikiran penting mah teh aya carana anu berkah halus gunakeun sukuna gunakeun leungeunna jangan tadi gunakeun sapatina diniatan nurut parentah Gusti
Al-Asyaru hadis nomor